Hari pertama dapat bintang, Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah di wengi ieu bulan kelahiran Iro di bulan Agustus ieu menangkeun hadiah nyaeta aya nu masihan bintang. Naon kitu nu masihan bintang teh? Maksudna masihan bintang teh tina filter Facebook Iro kan tos kabuka bintangna teh. Nah terus dina komenan teh aya nu masihan bintang. Berarti otomatis bakal asup kana penghasilan. Tapi pas dicek di bintangna teh teu asup karena pendapatan bintang. Teman-teman anu terang teu soalna Iro teh kan pertama menang piltur bintang. Terus kedua pertama oge aya nu masihan bintang tina komenan teh. Terus tina filter Facebook Iro teh teu acan kabuka filter pembayaranana. Jadi Iro teh teu acan tiasa ngasupkeun nomor rekening Iro karena pembayaran, karena metode pembayaranana. Jadi kan bingungnya arek nanya ka saha di dieu gitu. Iro nanyalah karena konten-konten kreator anu tos suhu-suhu. Tapi teu acan aya nu ngabales guys, sedih banget kan. Jadi makana Iro ngayakeun video ieu tadi teh pas arek bobo ningali heula dashboard profesionalnya di Facebook. Ternyata anu ngirim bintang, Masya Allah seneng banget. Walaupun memang Iro teh teu acan ngarti gitu kumaha cara ngasupkeun filter bintang eta. Kumaha cara ngasupkeun bintangna kana pendapatan bintang eta gitu. Katambah ku teman-teman Iro nyuhunkeun doana mudah-mudahan filter pembayaran di Facebook teh tereh kabukana supaya filter monet MK-na tereh we pokona mah kabuka. Pan lamun tos kabuka filter monet MK di Facebook Iro, otomatis Iro bisa menang penghasilan setiap bulana, sabulan sakali. Saya coba nu embung. Orang cuma ngieun konten terus menang penghasilan setiap bulan. Walaupun memang berliku-likunya Iro ngonten tos 2 bulan. Kakarak ayeuna ieu Iro menangkeun bintang. Iro ngonten aktif nama 2 bulan. Tapi awal mah entos sekitar 4 bulan ka pungkur. 4 bulan ka pungkur teh Iro tos mulai ngonten tapi teu tiasa konsisten. Tapi ayeuna mah daek teu daeknya Iro udah konsisten gitu walaupun memang upload sehari sekali. Nah makana Iro teh narus ka teman-teman aya anu terang teu carana ngasupkeun anu masihan bintang karena pendapatan bintang di Facebook. Katambah kumaha carana ngasupkeun metode pembayaran dina Facebook. Cara ngasupkeun nomor rekening karena Facebook soalnya metode pembayaran Iro na teu acan muncul kira-kira kunaon. Gitu makana Iro harus ka teman-teman online sadayana. Mudah-mudahan yana video Iro ieu Iro tiasa menang jawaban. Tos nya sakieu heula karena ieu teh atos wengi Iro bade kulem.